Masyaallah, masyaallah. Diceritakan tiki sauban nanarogola. Ciki sauban kuna ma'an Nabi alaihi salatu wassalam kaula babarengan jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu dongeng sahabat mababarengan teh jeung Kangjeng. Dongeng tabiin mababarengan teh jeung sahabat hararanetkeun. Dongeng asbat tabiin mababarengan teh jeung tabiin. Anu bakal terus babarengan eta teh di dunia tepi ka akhirat. Di zaman Syekh Abdul Qadir memeureun babarengan teh jeung Syekh Abdul Qadir di Imam Syafi'i bala khulafaur rasyidin kitu keneh. Kamari ieu di zaman gitu Syekh Maulana Hasanuddin babarengan jeung Syekh Maulana Hasanuddin. Kitu bae terus eta teh babaturan gitu bakal terus datang ka akhirat. Nah, jadi orang teh babaturan teh jeung camat, jeung lurah, jeung bupati. Oh masalah. Di dunia mah di akhirat mah bermasalah. Masalah kiai banyak babarengan jeung bupati. Teu bagus atuh kiai kos kitu. Kiai mengadoakeun ka bupati, mudah-mudahan bupati gubernur bisa ngalaksanakeun tugasna kalawan sajujur-jujurna jeung saadil-adilna. Doakeun lantaran eta pamimpin urang, haji ulah menta buruh tina doa. Waalaikumsalam. Abdi parantos ngadoakeun lu berarti. Aja kenaon. Ngajual doa tolol ka kiai. Goblok sama kiai kos kitu. Kita ditolol-tolol ge tetep bae ka ditudeui. Masyaallah. Doakeun tengah peuting ku urang masyaallah ieu nagara mun nu mimpin RT lurah camat betapa bahayana. Mun presidenan ti kumahaeun Gusti alhamdulillah aya nu daraek jadi pemimpin. Abdi ngadoa ka Gusti mudah-mudahan para pemimpin ieu dibere jujur, lurus, adil seadil-adilna sehingga bisa mimpin bangsa jeung negara kalawan sakumaha mistina. Ieu doa tengah peuting ka Gusti Allah. Ieu mah tilok tak kajen kumaha ge nu sok dibere duit mah. Tilok kancak aing tilok aya ge ngadoa Allah lamun di hadiran geus teu kudu make bahasa Arab ngadoana ge bahasa urang bae beusi teu kaartieun kan ku bupati ku gubernur mudah-mudahan amin mudah-mudahan amin provinsi urang amin mah teh beres bae ipis amat jual doa nyawa aing ka kiaina teh mana ya dongeng. Jadi lain orang ekstrim ke pemerintah, lain orang mah teu boga ijazah sapira tata di daga masan. Dina boga nage ijazah datang ke SMA baheula lah dipaksakeun nyogok saeutik baheula. Geus teu bener teu kudu babarengan jeung nyana jeung nyana dewe. Ngan lain haju urang ekstrim tetep doakeun. Tuh Allah Maha Uningan. Mantap kakulama pejabat balager bae ngan truk mare duit balager sebab bulanna sok kadoakeun nyambung ka itu dah pejabat anu teu bager kakula aja bager kabeh bener sebab kula ngadoa nyambung yang doa-doana ngan lamun diundang ka ditu embung beusi dibere duit sakitu dang faktorna anu mantap embung diundang ka pendopo beusi dibere duit ta duit eta teh ngahalangan ngeunah-ngeunahna salat sakitu doang kula pernah dibere aju salat teu husu emang kata dina ge teu husu ieu kisauban babarengan jeung Kangjeng Nabi cak kisauban pamarorna di makbaratin lewat ke kuburan fawaqafa alaihi salatu wassalam Kangjeng Nabi cicing bepas kuburan teh lain sacicing-cicingna fabaka bukaan syadidan nangis Kangjeng Nabi ciramai masyaallah geus beres nangis Kangjeng Nabi sumada Allah ngadoa Kangjeng Nabi ka Gusti Allah di luhur kuburan beres faqultu lahu cekuring ka Kangjeng Rasul ya Rasulullah lima bakaita ya Rasulullah kunaon nangis Kangjeng Rasul
abdi mah teu hayang ceurik kenal. Kok mesti mah ceurik. Faqala saur kanjeng ya soban haula'i yu'azzabuna fi kuburihim. Ya ahli-ahli kubur nu kaliwatan ku urang ieu teh keur disiksa. Masyaallah. Apalin kanjeng Nabi? Boro-boro gede. Saagung kanjeng Nabi. Waliullah ge anu dibukakeun hijab mah dikasapkeun ku Gusti Allah apa? Komo atuh ieu mah junjunan. Kanjeng Nabi ya soban haula yu'azzabuna fi kuburihim ta ieu kabeh nu aya di dieu keur disiksa deuk kumaha teu cerikna. Numanca kuring terus wa da'u lahum ngadoakeun ka Gusti Allah jang ieu ahli kubur supaya diringankeun. Akhirna bahwa anhum al-azab. Alhamdulillah ku doa kuring diringankeun siksana tan manta kuring terus eureun cerikna lantaran alhamdulillah doa diijabah ku Allah reda siksaan. Suma qala alaihi salatu wassalam saur kanjeng ya Sauban ya law shama haula'i yawman min Rajab wa man nama min lailatan ma uzibu fi qulubihim fi kuburihim. Lamun bae ieu jelema nu aya di kuburan-kuburan ieu puasa di bulan Rajab sapoe bae wa man nama min lailatan teu sare sapeuting bae di jero bulan Rajab nu mana bae tamata teu sare ibadah ka Allah ma uzibu fi kuburihim wa disariksa ieu jelema. Petakan pohara jasa cakang mun puasa sapoe bae bulan Rajab peutingna sapoe bae teu sare ieu moal datang ka disiksa popoharaan kieu. Ya Allah. Fakultu cek sim kuring ya Rasulullah asaumu yaumin wa qiyamul lailatin minhu yaumul azabal qabri. Ai kitu puasa sapoe jeung teu sare sapeuting eta bisa ngahalangan siksa kubur. Saur kanjeng ya Sauban wallazi ba'atsani bil haqqi nabiyyan demi zat nu geus kutus ka kaula jadi nabi. Ma min muslimin wa muslimatin yasumu yawman wa yaqumu lailatan min Rajab yuridu bihi wajhallah illa kataballahu lahu ibadatan sanati shaman harha wa qama layaliha. Sahabai jelema muslim lalaki atawa awewe puasa sapoe beuting teu sare sapoe atau qiyamul lail sare sakedeung terus salat we sapeuting datang ka subuh di bulan Rajab yuridu bihi wajhallah ngaharepkeun hayang ridho Allah teu pati-pati kos kitu kecuali Allah nuliskeun ka eta jelema nu boga amal seperti eta dituliskeun ibadah sarate sarua jeung ibadah sataun soman haroha wa goma layaliha nu sataun eta teh beurangna pake puasa peutingna pake tahajud bae tah puasa sapoe doang bulan Rajab peutingna sapeuting doang pake ibadah ka Gusti Allah eta sarua jeung sataun beurangna puasa peutingna tahajud bae. Geus bae urang mah geus malaman pertama begitu lah. Malaman pertama Senin tah peutingna urang ulah sare ibadah ka Gusti Allah, beurangna puasa ka dituna geus teu kudu puasa teu kudu tahajud. Sebab geus sarua jeung satauneun. Jajakeun ka Gusti tah abdi geus tah beurang sapoe tadi puasa, peuting tadi geus sare geus abdi mah ka ditu mah puasa-puasa sudah. Ieu sataun ieu tah cukup ku sapoe. Cek malaikat tolol teh budak. Ya keur jaritakeun gedena ganjaran. Jadi komo lamun dua peuting, komo mun tilu peuting, cacakan sapoe ge sakitu. Nah ieulah urang percayakeun, yakinkeun ka ucapan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang babarengan mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah, diberi katentreman ku Gusti Allah, diberi kajembaran hati ku Gusti Allah, sehingga orang bisa ngalaksanakan ibadah ka Gusti Allah terutama nuku orang bakal dihadapi bulan Rajab puasa di jero bulan Rajab. Amin ya robbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina wa sahbi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin
wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima wa salli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.